Kang, tadi pas abdi kinit ngaji, aya anjing ngelamut suku ya Kang. Terus kumaha? Kumaha nya teu kumaha Maksudnya tuluy ke pengajian? nya tuluy ngaji nya ka pasar aya Kang. Nah, tuluy pengajian. Pan najis eta teh tuh. Kudu dibersihan heula. Nah, make kudu dibersihan. Ai nyai. Di lamut anjing ngaranna najis boga ladoh. Kudu dikumah heula dibersihan 7 kali, salah sahijina kudu make taneuh kitu. Nu benerna. Lain tuluy ngaji ieu mah. Nah, make kudu dibersihan aya Kang. Teu nanaon meureun Kang atuh. Nya teh bisa tuh. Kudu mah tadi teh. Ya ayeuna. Tapi Kang, Tapi naon? tapi da nu di lamutna ge sukuna sorangan Kang anjing teh dan suka abi. Ngomong tadi. Sorangan. Jadinya. Kapan abi ngomong lagi can tamat Kang? Akang we waka-waka ngabales tunggarekan.